Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat. Orang Seraya selamat datang di desa Ujung Selatan. Pagi ayeuna abdi aya di salah satu kampungan rada lebet dekat caket pesawat. Dia segar lemur sawana tinggalnya meuli atas pararaga Caina itu nuju dilereskeun soalna di ditu aya wargi anu nuju mari kurang tingali keayaan lemur anu masih kene naonnya disebut nanti tampian teh zaman anu modern bukan modernnya yang mah lemurnya teh tinggal atuh asa balik deh ka zaman baheula zaman sarejuk pisan keadaan lemur dia mengejar pisan jika nama para wargina kasararawa sapana jalan pisan tatap kalah tu ada gini di ayah sapi orang tinggal di sapi naon gitu nya tinggal di sapi dulu ya ayah bami di pedesaan mah sok sasatuan anu dianggap sapi na agungnya wah di gigi ayah dua dengan sapi sarejuk pisan upami desa menjadi perkampungan di ujung selatan sarejuk pisan suasananya orang kapal itu wah seger kulah di dieu lur sahabat tingali aya balong di dieu ayam balong dulu di nya suasananya enak bisa menitara di
Oh dia keketrek wae. Oh panjang teh. Gimana? Ayo. Ayo Rai, dari ya pasak. Hah? Ayo, mari ngaliwat, ngaliwat. Ayo. Bukan. Bukan, Bang. Sekian minggunya. Video ayeuna didugikan kasaka dia besok atau enyi urang lanjutkeun deui di pedesaan di ujung selatan. Hatur nuhun kasadaya.